Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Baraya, salam lunya dulur-dulur kasadayana, wilujeng patepang deui sareng simkuring dina acara ngadongeng Sunda. Urang naraskeun anu kakantun dinten kamari dina bagian ke-15. Ayeuna dina bagian ke-16 anu dina judul Cinta Ditolak Dukun Bertindak. Mangga mitra supados teu nyangkolong teuing kana waktos urang kawitan we ieu dongeng. Mangga kaparayun kabaraya saudara dulur-dulur maranco manco. Mangga kocapkeun kamari teh geus waktuna mulang. Kosim digawena geus aya nu disumputkeun ka Bopeng teh jadi geus teu balaka ayeuna mah. Da eta boga rancana teh manehna aya rancana kurang hade. Peng, urang atuh hayo balik urang teh heula nya. Arek lewatkeun urang moal rek katen ci Eti heula ka warung. Aya beulieun tugas senal capit acan. Oh atuh jiga tuh urang kajeneng di jalan dieu nya. Mitra geus mulai aya nu disumput-sumput jeung si Bope. Padahal si Kosim geus boga niat goreng. Da aing mah rek balas dendamna teh bareto bongana ka aing cicidu make jeung nyiduhan jeung jebras-jebris. Tah eta nu matak nyeri hatena si Kosim. Leos papisah atuh di jalan anu ka kulon hiji ka kidul hiji. Parapatan we kitunya tapi dagang. Kocapkeun kosno nya emangnya butuh senal meuli da dikeupelan ku Neng Lisa duit 50 ribuan dua. Beuki dieu teh beuki masket we kitu. Meuli senal, meuli sabun sagala geus sakitunya kacaritakeunna teh. Anjog we ka imahna. Assalamualaikum Mbah, Ma. Geus balik geuning. Sok atuh geura kacai itu. Geura mandi heula. Ayeuna geus sakedeung deui lohor. Jiga nu teu cape digawe teh. Biasa we, Bah. Di ditu da si beungeut heula milu naon. Atuh jig. Arek ngaso heula, arek alus mah meuning kacai we heula atuh. Ari geus teu tuus kesang mah. Tuus kesang da tadi geus jam 11 ge geus ngaso. Ngobrol jeung Neng Lisa. Si Bopeng mah tuluy gawe. Lain kumaha ketakna maneh ka hareupna bener eta teh. Arek ka Neng Lisa, maneh arek jadi salakin Neng Lisa. Kumangke we Bah. Dicinge kolot mah nu penting mah geus katarekahan geus berhasil. Ayeuna mah tinggal uingna anu kudu bisa ngatur strategi. Alah strategi mitranya. Eta Kosim. Lamun ieu kudu puguh, lamun arek. Pok indungna di pawon nem ieu di dapur gitunya bari ngagorowok sangkan ame pasti gitu. Arek kumaha kahareupna manehna teh. Nya malah keun we heula. Yah mandi heula. Atuh mitra teu talangke anuk biasa dijewang ngejingjing emer. Jut teh kapancuran dipipireun imahna. Jeblus mani da sakedeung deui adan lohor. Teu kakocap adan lohor geus kaliwat. Terus ngariuh diuk we si Kosim teh di tengah imah bari ninyuh cikopi jeung udud. Samsu ududna ge. Da pamere ti juraga ti Haji Hasan gitu. Di barere gawe teh barerena udud samsu hiji ewang jeung si Bope. Wah, udud atuh tabah. Udud apa?
Wah nyakomo we, euy Samsu wae uludna mah. Ampura nya mitranya ngayeukeun produk kitu nya. Alus wae uludna mah euy. Ceuk atuh sabatang Bapak. Nyapek tah. Oh no, tadi eta jeung aya keresek naon tah? Ieu meuli sendal lah jeung sabun. Kan geus beak jeung sampo. Ame ieu bade resih kulit teh. Oh halus gitu bener. Ese mitra teu bebeja dibere duit mah ku Neng Lisa ampi 100.000 dibere duit. Kuruduk weh indungna matiti indungna si Kosim nyampeurkeun. Kosim, arek kumaha ketakna ayeuna engke maneh arek bener eta teh arek arek ngawin Neng Lisa. Ah mak, keun we heula kumaha engke mak lah ke urang atuh karek ke sabaraha poe. Lain kitu lamun ieu urang ka ditu deui urang tanyakeun ama ka Bah Sukma. Oh bener Sim. Hasil beunang geus ayeuna mah hate Neng Lisa. Cik kumaha ketakna ceuk si Abah Sukma mun bisa mah atuh ayeuna da beurang keneh da teu jauh. Duit aya kana ojek we ka ditu. Ka Cihiris. Geus dinya leumpangna jadi saeutik sakedeung leumpangna teu jauh teu dieu teuing teu ti imah teuing leumpang. Kana ojek. Nya panya bisi kumaona mending ka ditu ke atuh mah yuh urang ka ditu paling ge da ari kana ojek moal lila. Mitra arek nepungan heula si Abah Sukma rasa anu dipuntangan ku si Kosim. Atuh indungna teh arek iraha Sim. Atuh ayeuna we mak mengpeung nyalse lah bisi kaburitan teuing. Kira-kira pukul 1 meureunan waktu harita teh mitranya. Atuh hayu. Lah ari kitu mah Sim. Bae mang arek di baju heula. Bari jeung ieu rek dibawa eta teh anu buuk teh kade urang tanyakeun kumaha ketakna heupi lampaheun ka hareupna. Da beunang geus ayeuna mah hatena cik kumaha urang tanyakeun. Atuh mitra si Kosim jeung indungna geus tatan-tatan siap-siap malahan mah si Kosim make sendal anyar. Aloh sia geuningan ka eta make sendal anyar. Iraha meulina? Tah si mah. Tadi mah besar mulangkeun gawe. Heueuh atuh syukur. Geus kitu mitra abahna. Abi mangkat heula atuh nya. Ame bisi kaburitan ah. Ari kana ojek we. Oh ojek kana ojek we ame teu lila. Bae da di ditu ge leumpang saeutik ka hareup engkena teh sok aya nu mangkal deui ojek. Mitra teu kakocapkeun kitu nya. Curut we aya ojek biasa leumpang ka hareup ka jalan rada gede. Aya ojek naraek we kana ojek. Ngomongna rek ka Cihiris. Yah kana ojek ge mak. Hayu kana ojek we. Mitra teu kakocapkeun tumpak ojekna. Geus we nepi ka gang pelebah anu tutugan totogan ka imahna Abah Sukma. Curut tarurun tina ojek. Terus dibayar cereng 2 ojek teh cing laleos ya ojek teu loba tanya teu loba ieu kitu nya ojek ge. Terus salaleumpang teu kungsi lila anjog ka imah Abah Sukma rasa. Beneran keur naon teh maraban hayam.
boga hayam gitu nya. Assalamualaikum Abah. Assalamualaikum. Ai saha eta? Geningan nyitir di jeung Nyang Kosim. Sok atuh ka dieu. Ayo. Arasu bari cag dituna heula nya para hayam teh atuh hayam teh jadi henteu diawur-awur dironyok we dina wadah parabna. Blus seara rarasup ka jero imah Abah Sukmarasa. Lain sinarieun jeung wayah kieu kadari aya naon. Abah Sukmarasa geus gukek dari teh ditanya. Sanes Abah. Alhamdulillah. Geus berhasil anu menang narekahan Abah teh. Ayeuna mah jadi kabungbulengan bener Neng Lisa teh ka Kosim teh. Sagala dibere sagala dibikeun malahan mah ka imah oge anyang-anyang ayeuna mah. Baru kantek kitu nya. Ayo saha heula euy. Saha heula atuh anu narekahanana. Ayeuna rek kumaha malane kali rek naon? Nya kitu Abah bilih kitu-kitu abdi mah bilih aya nu kedah dikumahakeun deui ari namina tos kengeng mah. Ieu rambut ge dicanak gitu. Teu kuduna naon deui atuh karek sabaraha poe ke lamun geus bulan balen atau sabulan kalak ka dieu. Komo lamun nepikeun ka jucungna karawin mah eta buuk teh malahan mah ku Abah rek disimpen di dieu lamun arek kawin eta ge kumaha kedak Jang Kosim cikerek nanya Abah. Ari Kang Abi mah keun we heula ulah waka mikir kawin. Mending ge atuh da abi mah karek ge atuh 2 3 poe meureunnan. Deketna teh malahan mah tapi asa geus lila da geus sagala geus ngaakangkeun malahan mah. Make jeung burabere kuram kirim ka imah. Lucu gitu mah tuh. Hade geus we eueuh nanaon deui da ke lamun geus sabulan da karak marane kadar deui di urang sipuh deui eta buuk. Ari kerek ge popoean mah ulah hoaka geus we. Oh kitu Abah. Nya atuh ari kitu mah abi hamputen we ngaganggu ka Abah. Wah ya henteu mah jeung ngaganggu. Nya atuh kitu mah tuh bilih kabujeng sonten teuing. Ari teh aya kedah kumaha mah. Adi wangsul deui we atuh sareng Kosimnya. Oh jitu nanaon kerek ge atuh 3 poe nya jeung Abah oge 2 poe rasakeun kerek sapoe. Mohon Abah. Karek ge setengah poe boro-boro sapoe sapeuting. Setengah poe balik ti dieu teh geus aya perubahan Neng Dewi teh. Muhun Abah. Neng Dewi teh ayeuna mah Bah ka abi teh jigana teh jingga ningal Arjuna we kawasna teh. Mitra si Kosim bebeja kanu jadi guruna. Ojik geus we ayeuna mah maralulang we euy dong loba tindak naon da sidik karek ge aduh mun dimulai mah karek ge mulai sakitu mah 2 3 poe mah sok we kewe geus sabulan atawa aya perubahan karak ka dieu. Mohon atuh Abahnya ari kitu mah abdi pamitan atuh bade uih deui we ye sareng Jang Kosim. Hapunten atuh Abah bari sasalaman biasa aya salam tempel mitra da geus disadiakeun.
malahan mah rada bener waktu hari mamerena. Oh jika tuh cing salamat di jalana ku abah didoakeun. Keun we moal abah ge moal cicingun di dieu euy. Pok bah Sukma rasa atuh jrut tarurun tina golodog imahna Bah si Abah Sukma cing lalaos deui ditetep ku si Abah Sukma bari jeung ningalikeun ti kaangangan kitu nya heuh tina palupuh bari diuk bari jeung muka amplop. Wah, woi gede ayeuna mamerena meureunnan berhasil syukur bae milik Pok Bah Sukma. Teu kakocapkeun aya deui naraek deui weh megat deui ojeg da rada rame da nyingkur teh si Abah nengangkeun maneh rada nyisi ka pasisian gunung malahan mahanapeun gunung. Teu kakocapkeun naraek ojeg terus marulang deui ka imahna. Geus kitu hai nah geus baralik deui. Ini tere besi ieu besi kaasaran da ieu hayu di jero we ngobrolna nya Pak ya di jero di jero. Oh aduh ayo baus atuh ararasup ka imahna mitra geus nepi di jero. Kumaha cenah aya kumaha kadituna pi kaditunana Kosim teh kumaha mana Eueuh cenah teu nanaon atuh karek ke 2-3 poe cenah mun geus mimingguan aya perubahan aya sabulan komo ieu mah atuh karek ge mun ieu mah memeujeuhna nyantel. Hate Neng Lisa teh ka si Kosim teh. Alus bener euy pelet lamun ngora keneh dewek arek. Patuh si nurus teu nyeung aki-aki teh nya. Sidik sakitu geus peot lain lamun ngora keneh. Ieu mah we sok kamana wae. Mitra kocapkeun Neng Lisa ayeuna teu cag heula urang tuna keluarga Kosim. Ayeuna urang caritakeun Neng Lisa. Keluarga Neng Lisa. Ngaso heula mitra. Pok atuh Neng Lisa nyarita ka amuna si amunya. Amu, abdi bade jalan-jalan bade amengan nya kitu nih sambil ya kalemurnya jalan-jalan sareng Dewi. Kade arek ka mana kudu puguh tujuanana bade ameng kakateun Kang Kosim wios. Atuh mitra rada kerung tapi da geus surti bogoheun anakna teh ka si Kosim. Jig bae tapi ngan ulah burit-burit teuing nya. Dewi kade ingetan lanceuk maneh. Sumohun ambu. Ok Nyi Dewi. Hayu atuh Dewi urang kateun Kang Kosim. Ari Abah di mana ambu? Itu di hareup Abah maneh mah jig bebeja heula ameh henteu ieu. Leos atuh Nyi Neng Lisa teh nyampeurkeun ka Abah Hasan. Abah. Lisa, aya naon Lis? Abdi bade ameng kateun ka Kang Kosim wios. Atuh awewe mah teu pantes euy. Kudu ulin kateun awak lalaki. Wios atuh da siang keneh da moal monok da atuh moal lami. Jig atuh jeung Dewi. Mun jeung Dewi.
Oh jika tuh tong lalila teuing ka ditu teh besi ka yeuan ke si kaburitan. Mohon atuh nuhunnya Abah. Terus kedidinan Abi bade angkat sareng Dewi. Oh jika tuh jik. Oka beko jang besi yang jajan di jalan. Aya. Ya mitra tara kurang ku duit mah Neng Lisa mah. Da istilah mah geus aya jatah gitunya babari hayang duit teh. Kocapkeun marangkat duaan adi jeung lanceuk nuju ka Teunjang Kosim. Jalanna ka belah kaler ka belah wetan deketeun ngaliwatan Cibopeng. Teu kakocapkeun di jalanna nepi atuh ka Teun Cikosim. Nya uluk salam biasa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bari brai buka dipantau gebeg atuh Kosim hatena ngorejat. Ningali Neng Lisa ka imahna. Gening Lis. Api kesana naon Lis? Hoyong ameng we atuh Kang nya teu kengeng. Sanes kitu akang mah. Kang, engke sonten orang ameng yuk. Bios, atana pi ayeuna we yuk. Mengpeung ieu urang jalan-jalan tah ka eta kanu caket batu beulah teh ya. Oh, atuh Neng, tos burit kieu mah Lis, tos burit kieu mah entong kadinya mah palaur ah. Mending ieu we atuh jalan-jalan we atuh mapai-mapai lemur. Atawa urang balanya atuh kadinya tah ka warung anu rada gede beh kulon aya beli ieu sakantenan akang ke bade mese rokok. Bokosim. Nya atuh, hayu atuh yuk. Nya atuh kela abi be wade akang bade wawartos heula ka si Abah ke di itu ke nuju ieu di Pengker sareng Amu sareng si Mak. Mohon atuh. Leos Kosim teh. Kitu teh dicaritakeun kitu nya bebejana mah tos we. Hayu atuh, Lis. Wi, ayu. Mangga tuh Kang Kosim ayu. Bral atuh Mariang lamun ku zaman kiwari mah supermarket gitu nya lamun atawa min ieu Alfamart. Da warung teh sagala aya. Ku aing ngerek dicoba lah. Da di dinya teh gigireunna teh aya toko gede pakean jeung sapatu. Cobaan ku aing cik dipangmeulikeun teu lamun menta digugu teu. Mitra geus datang hate niat gorengna teh geus mulai bener geus kanu hate Kosim teh geus niatna geus bener-bener hatena goreng gitu nya arek mulut arek ngeret ayeuna mah lain bogoh arek ngeukepan atawa arek jadi salaki lain nu puguh mah arek ngeret arek balas dendam urut di ciduhan ejeung jejebris di hareupeun batur. Neng, di palidinya mah aya toko rada ageng. Aya angean aya sapatu bohol nu karitu ge araya. Bari akang bade iyah ningalan. Nya hayu Kang. Atuh mitra cing laleos we. Tiluan teh. Nu puguh nama nu dijugjugna langsung mah ka toko pakaian. Ka toko pakaian milih pakaian celana 2 baju 2 sapatu hiji. Wah sapatu Converse teh heula mah baheula mah nya ieu barudak zaman tahun 88 hiji Converse carana cut bray nu geus jadi 2 kaos hideung nu aya gambaran.
Ah meni saya sih biasaan si akang milihna. Nya nengan ieu acisna kirang. Ah wios, make jeung nyemutan acis sabarahaeun. Mitra ditanyakeun weh kanu ieu geus dicobaan geus kumaha. Wios ku abdi dibayarna mah. Ah beunang ieu mah euy. Berhasil aing. Geus weh dibayar ku Neng Lisa. Atos Kang bade naon deui atuh rokok teh bade meser. Nya tuh yuk sakantenan kadinya tah ka warung eta nu ageung. Meserna atuh tong sabungkus amen teu uah witing meser we. Saslop atuh 10 nya kos Abah gitu. Ah di mana teuing kene artosna atuh. Wios ku abdi. Atuh mitra bener-bener si Kosim teh geus bener-bener rek ngamangpaatkeun Neng Lisa. Nya atuh Neng hayu ka warung eta tah. Biasa ka warung nyokotan beli rokok. Kopi geus weh. Opieun roti bakomole pahpir jang bapana gula kopi gula bodas minyak kelapa wah ditatam begitu beak kana rada gede dan teu munur atuh yang Neng Lisa mah balanya sabara-baraha ge tuman di kota mah sagit geus biasa bayar ku Neng Lisa. Wios kitu Neng, wios ku Neng di ieuna bayarna. Wios akang nah ting da sami keperyogian akang ge keperyogian sanggung ngolar abi da abi nuju aya. Nya nuhun atuh ari kitu mah Neng. Aya atuh Neng deui nya lis we. Nya nyeta sok poho ari jeung nu geulis teh jadi hayang jadi nyebut Neng. Lis we atuh Kang, da atuh saruningaeun sadayana ge akang teh jeung abi teh mun bobogohan teh mah geus pada apaleun baru bobogohan. Oh kitu nya Neng nya. Aduh. Neng eta Lisa kitu teu isin gaduh kaboh ka akang. Ah nah make jeung isin. Da abdi mah cinta ka akang. Nuhun pisan atuh geulis. Dewi gumujeng bari ejeung rada adina nu milu itu. Teh nya eta teh bener-bener nya atuh Dewi ayo tong loba omong jempe. Atuh mitra tuluy weh marulang deui ka Teun Kosim rebo ku babawaan mawa calana 2 katiti mau pakaian 2 setel gitu nya sapatu mah pohon teu meuli engke sapatu meuli ketang meuli Converse sapatuna teh merek baheula. Sapatu baju 2 setel udud saselop daun kae bakomole 2 bungkus jeung roti jeung wah sagala weh kabeuli rebo. Wah euy hebat euy. Di mana sih balanya? Cuk aya nu nanya di jalan heuh babaturanana gitu nya. Nya euy balanya ieu jeung calon jeung heuh ieu calon pamajikan. Oh syukur atuh. Ah bener euy, ayeuna mah Kosim beda jeung nu baheula. Ah anger we kieu. Ayo teu nya bisi keburburit. Bral atuh marulang nepikeun ka imahna deui imah si Kosim. Geus kitu teh euleuh mitra. Waktosna kabujeng seep keun enjing urang teraskeun dina bagian ke-17 ieu nu dinten ayeuna 16 dina judul Cinta Ditolak Dukun Bertindak bagian ke-16 enjing urang teraskeun deui dina bagian ka-17. Sakitu nu kahatur sim kuring tong hilap di like di komen di subscribe di channel Sunda Bandung Kidul Kang Gugun. Mangah sakitu ti sim kuring assalamualaikum warahmatullahi